Barudak sampurasun tepang deui sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Hayu barudak urang diajar yen Roh Gusti ngaraksa ka urang. Hayu. Nih. Joy. Naon? Roh Suci teh ngajaga urang. Laras pisan atuh Joy. Tapi nah beben cilaka. Karunya teuing nya Joy eta beben bisa cilaka. Tapi da beben mah sanes teu diraksa ku Gusti. Beben mah balangah. Nah atuh mapah bet nyoo HP. Eta hartina beben teu taat ka kolot, teu taat ka Gusti. Jadi moal bisa ngarasakeun pangraksa Gusti. Berarti moal cilaka nih. Nya cilaka mah aya wae. Salami urang hidup di alam dunya pasti aya cilaka. Tapi upami urang ati-ati, taat ka kolot, taat ka Gusti, ku Gusti pasti diraksa. Itu Joy. Nya barudak kedah ati-ati, kedah taat ka Gusti, ka kolot supaya bisa ngarasakeun pangraksa Gusti. Sakitu heula nya barudak sareng Nini Oce tepang deui dina acara Caki Carita Kitab Suci salajengna. Dadah.